wah tukang eta nganggur di dia euy lah. Ada yang tukang suling di depan. Satu dewe kira. Hah? Abah can boga personil suling eta di itu dangdut. Oh, bisa nyuling. Aya dari selewingan dia. Kan kutub. Pentage Agustus deui malum keur budak lah sararea oge manggih cangkang limus cangkang ganas tadi jalan teh di pulungan sia di dahar. Oh, kadieu tah jalan kana di suwangan eta tah. Deke kalaman kena jalan ka dia. Jalan lain tadi Lain kabeh dieu tah kabeh dieu. Baik. Berlempang kene. Nya tah jalan satapak. Karena tuh aya pengalaman teh bae salaman bae salasa pasar kali teh. Nah, Pak Isuk-isuk sekolah teh di poe salasa teh. Maksudna Pak Isuk-isuk teh nyata tah murung-murungan kitu cangkang ganas, cangkang limus. Nah, di cokotan di dahar atuh dah lain ku kuliran dagang buah-buahan gitu teh. Tapi da aku aya nama sakabena-bena teuy. Nah, lamun keur ka Wanasari apa mah minang nakal. Di Cisinto ke Wanasari masa sekolah teh da sieun. Minang nepi ka tengah jalan dina rumpun. Balik batur jam 10 abang ke milu balik. Itu abang lain kuliah, masih ingat. Bebeja ka kolot mah balik ke sekolah gitu. Padahal mah bagian beurang masih di kurang mah geus kelas bakas 3 hari tadi. Kenyawan kolot mah bakas semua teh balik. di tempat sekolah banyak ada pertanyaan saya sekolah awak aku. Mah sudah teman kemarin. Dan sekolah tidak sekolah. Oh, saya tua. Oh, mama teh lama sok disebutkeun sekolah sapotong dah heuh.